Para mitra sadaya mangga dongeng urang lajeng geuneuy. Sabada Mang Jaya atuh para mitra namatkeun bagian kahiji. Ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian kadua. Naon cenah Mang Jaya? Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kileuksa para mitra teh karaos mengawitannya bagian kadua ieu mangga nyangakeun bae. Etang-etang hiburan pang beberapa. Salajengna para mitra sadaya ari anak munding naon cenah namina Eneng para mitra sanes enengnya sanes ieu. Eneng namina Eneng sanes eneng. Eneng mah si Eneng nya si Eneng anak munding dah. Eneng namina para mitra anak munding teh Eneng gitu namina anak munding. Sanes eneng sanes para mitra Eneng mah si geulis. Si Neng geulis namina Eneng udah. Aduh. Ai anak munding mah namina Eneng. Mangga atuh para mitra dongeng urang lajengkeun deui. Hanca dongeng judulna Rusia Curug Cikidang. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official ieu tiasa katampi kalayan kabingahan. Rusia Curug Cikidang ieu karangan Kileuksa ayeuna bagian kadua. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun di acara atuh para mitra urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian kadua sabada kamari Mang Jaya ngarengsekeun bagian kahiji. Atanapi dina bagian mohon bagian kahiji gitu para mitra ayeuna dina bagian kadua. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Samali nalika urang paturai dina bagian kahiji parantos sami-sami ngabandungan Kimantarja harita teh nyaluyuan yen anjeunna bade indit ka Curug Cikidang atanapi bade nulungan ka nu gering tea. Mangga urang sami-sami Bandungan wilujeng ngadangukeun. Harita para mitra aki santri bunga heunaker sabada ngadenge katerangan ti Kimintaraja anu memang para mitra sadaya manehna geus ngomong yen manehna sanggup rek ngubaran eta jelema nu gering teh. Oh jantan kitunya percanten atuh. Ari parantos kanyahoan mah. Aki jeung kuliah warga Jangkulip moal salempang deui. Ngan wayahna kudu diakalan ku urang sabab tos nabi teuing pada ngantep ieu teh. Cek aki santri bari marah main. Manahna ngemplong ari ngadangu katerangan kitu mah. Lain nangtukeun ieu mah ki. Kan ukur ceuk rarasaan tapi najan kitu ge nya urang duakeun ku sadarea. Sangkan Mang Kurip teh waras deui sakumaha biasana. Taina kuring hayang nyaho lalakon samemeh gering. Aya kajadian naon atuh atawa ka mana wae liarna teh? Kimantarja melong ka Bioon. Kawas nu hayang jelas pisan kana sabab musababna puguh we Bioon teh meuni haripeut lantaran asa gede harapan. Kieu sakawitna manalika Kang Uli teh mahinun putuna Kang Urip teh dipiwara ngalar cariwuh lajeng mios ka leuweung. Ari nu dijugjugna teh sisi leuweung Curug Cikidang. Da didinya seueur cariwuh anu sarae cenah. Tapi barang dongkap ka rorompo Kang Urip teh terase ngagibri. Lami-lami jadi panas tiris berak we udur nya dugi ka ayeuna tah kitu anu kaemut ku abdi mah teu ka mana-mani. Oh, jadi kitu kaharti atuh. Kaharti pisan. Temal Kimantarja. Bari unggut-unggutan tuluy netep kana beungeut Mang Kurip. Lila pisan neutepna teh para mitra sadaya. Jiga aya nu dipeleng dina batina. Meuni teu ngiceup-ngiceup. Nu ngariung teh taya nu wani ngaganggu ngahep-hep siga anu sieun ngaganggu. Ambek kana ge teu sirikna ditahan. Akhirna Kimantarja narik napas jero. Tuluy harita teh ngusap beungeut geus kitu mah kakara nyarita deui. Nya, kitu we ayeuna namanya Ki. Kuring meta waktu 2 poe pikeun nitenan Mang Kurip.
susuganan aya ilham nu hade. Mangga aki mangilingan we pokoknya mah asa dina mangsana kudu aya karasana. Boh kunu cager, boh kunu geling. Jadi 2 poe teh aki telek milu deui kemit. Hayang nyaho kana parobahan nu tumiba ka diri Mangkurip. Sabada ditarekahan ku salira. Tak kitu ka hayang aki teh, cek aki santri siga nu keukeuh hayang yakin. Sangkan Kimantarja daek mubaran ka Mangkurip, nu harita keur ngalempreh bangun ripuh. Mangga we dititenan bae. Ngan lamun tujuan kuring teu hasil, ulah nyalahkeun ka kuring deui mah sakadar akatareka atuh. Nuhun. Kahatos waki oge kahatos. Saterusna aki santri jeung Kimantarja ngarobrol uplak naker. Estu jongjon teu malire kana kaayaan anu beuki peuting. Tatangga Mangkurip mah geus taya nu nyuara kabeh talibra sare. Sedengkeun di imah Mangkurip rame wae kudu ngobrol meuni sagala dicarita. Kulantaran jongjon teh ngobrol nepikeun ka teu karasa. Nyerelekna waktu teh nyaho-nyaho geus wanci janari. Saterusna peuting ngagayuh ka subuh hayam jagoreang kongkrongok mapag fajar nu hibar ti beulah wetan. Lila-lila berai beurang panon poe tuluy moncorong beulah wetan. Ari nu karemit baralik heula ka imahna digantian ku nu sejen. Da beurang ge sok aya nu maturan. Lolobana mah awewe nu geus karolot mantuan ngabeberah bioon. Jeung babantu kaperluan di imah. Ngarah teu ripuh teuing. Malah harita ge aya genepanana nu ngariung lalaki mah ngan saurang, kadua Mangkurip nu keur gering. Kocapkeun para mitra, Kimantarja samulangna ti imah Mangkurip teh teu sare. Kalah tuluy dangdan ku pakean paragi kaleuweung. Baju kampret hideung calana komprang nengahan bitis nyoren bedog panjang nu disimpaikeun ku hoe wulung. Ikatna barang bang semplak estu pantes jeung surup kana tangtunganana. Sabada amitan kanu jadi pamajikan leos init bangun tenang. Lempang bari ngalepus udud ngagandeang jiga keur ulin jalan-jalan. Padahal mah aya tujuan anu tangtu rek ngajugjugi tempat nu disebut Curug Cikidang teh. Nu jadi kacapangan urang lembur. Memeh milampah nu sejen aing kudu nempuh heula ka Curug Cikidang. Sabab kudu yakin kana kaayaan di dinya. Na kumaha atuh nu sabenerna aya naon di dinya teh? Kitu ceuk hate Kimantarja bari tetep leumpang. Bari mikir dina hatena neangan akal pikeun narekahan Mangkurip. Nuker kata raja gering. Kimantarja ngarasa yen dirina boga tanggung jawab pikeun nulungan, komo da aki santri ge sasat ngandelkeun pisan ka maneh. Kira-kira wanci haneut moyan, Kimantarja tepi ka hiji tempat nu rada lempar, bahengetan. Malah keur meujeuhna kapanasan ku panon poe isuk-isuk. Estu hegar matak betah jeung matak waas, reg Kimantarja eureun heula. Manehna melong ka beulah wetan breh nempo cai anu nyurug kana leuwi. Sora seah munggah ngaguruh sarta ibun curug ngebul. Kaluhur jiga haseup. Kimantarja lila pisan ngawaskeun eta curug jiga nu hayang sidih kana kaayaan nu sanyana. Padahal mah mineng katempo jeung mineng liliwatan. Tapi jiga nu kakara manggihan we, ari nu dititenan ku Kimantarja lain cai atawa lain gawirna nunang tawing tapi anu ngeusianana eta tempat. Lantaran geus kasohor sanget jeung geuman. Jang lantaran para mitra jangkungna curug teh moal kurang leuwih ti 20 meter. Caina ngagulung jiga tangkal kai, rupana bodas pating gurilap. Barang ningang kahanap muncrat deui kaluhur tuluy nyebrot kana leuwi anu legana kira-kira kurang leuwih 10 meter pasagi. Sabudeureun gawir cadas nu teu weleh baseuh jeung lukutan. Loba tangkal cariwuh jeung kipaku katut kakayon seje nu matak betaheun orai sanca. Demi luhureun eta curug, dina pundukna aya tangkal caringin gede meningu yupuk mayungan leuwi, akarna pabeulit sarta sawareh ramai kahanap. Ari tina dahan jaranggotan meninga gebai sakapeung sok aya orai sanca nu ngintip manuk. Sanggeus rada lila diteteupna eta leuwih ngadak-ngadak ngagolak katempona ku Kimantarja.
sedengkeun cai nu nyurug asa teu kadenge sorana. Kawas nu ngahalangan ku bangsa dedemut. Kuki Mantaraja geus dipelong leuwih seukeut di titenan sagala rupana bet mata keung jeung mata kukurayeun. Padahal mah jauh keneh angangna moal kurang ti 1000 meter. Ngan kacida nengangna da teu kahalangan ku nanaon. Antara para mitra curug jeung Ki Mantaraja teh kahalangan ku walungan gede nu caina ngagulidag. Herang pikaresepeun sorana seah ngaguruh kadenge kunu jauh. Beuki keung we karasana ku Ki Mantaraja oge, padahal harita teh wanci haneup moyan keur meujeuhna hade pamandangan. Pasti aya nu teu beres ieu. Ku aing beda karasana. Malah asa aneh kabina-bina sabab sora cai nu nyurug teh jadi simpe. Padahal tadi nama ngaguruh meni geuman, tapi ayeuna simpe. Nah kunaonnya? Aing leuwih panasaran nempo cai dina leuwih nu ngagolak. Lamun kitu carana kudu dideuketan ngarah yakin katempona. Ceuk Ki Mantaraja bari tuluy ngusap beungeut. Tuluy leumpang lalaunan maju ngetan norobos kana kanu bala ku kirinyu jeung kaso. Mapai jalan satapak paranti jalan anu ngararasulu. Manuk-manuk pating keleper kagebah kudu ngaliwat, sorana recet mata kuaas. Komo manuk toed mah meni gandeng patembalan jeung cangkurileung nu recet kawas nu reuwas. Tapi pikeun Ki Mantaraja teu karasa waasna, teu karasa nikmatna dihibur ku manuk-manuk leuweung, lantaran pipikiranana manteng ka curug Cicidang nu angker keneh. Akhirna para mitra Ki Mantaraja tepi ka sisi walungan. Jeleng-jeleng luluncatan kana batu nu parentul. Sakedeung ge manehna geus meuntas ka beulah ditu. Ngan didinya mah kaleuwih Cikidang teh teu awas ti dinya mah. Lantaran kahalangan ku kakayon anu jadi sisi walungan. Kalacat Ki Mantaraja hanyat kanu rembet. Ku tatangkalan leutik tuluy naek kana cadas nu baseuh ku cai nyusu. Akhirna anyog ka hiji tempat nu rada rata meueusan. Ngan wetaneunana ngadingding gawir cadas nu loba tangkal uyun jeung cariu. Kaayaan didinya mah hieum keneh, poek jeung tariis lantaran can kapoyanan da kahalangan ku tonggong gunung. Ki Mantaraja tuluy leumpang lalaunan bari tetep udud keur muput reungit. Memang para wargi sadaya tekad Ki Mantaraja teu aya deui rek nyilidik. Anu kasebut eta tempat tea para mitra pikeun ngubaran anu gering tea nu geus lila teu cager-cager. Para mitra anu mulia, akhirna Ki Mantaraja tepi ka sisi walungan. Jeleng-jeleng luluncatan kana batu nu parentul sakedeung ge geus meuntas ka beulah ditu. Ngan tidinya mah kaleuwih Cikidang teh teu awas para mitra. Lantaran kahalangan ku kakayon nu aya sisi walungan. Kalacat harita teh para mitra. Ki Mantaraja hanyat kanu remet ku tatangkalan nu laleutik tuluy naek kana cadas nu baseuh ku cai nyusu. Akhirna anyog ka hiji tempat nu rada rata meueusan ngan wetaneunana ngadingding gawir cadas nu loba tangkal uyun jeung cariu. Kaayaan didinya mah hieum keneh poek jeung tariis lantaran can kapoyanan ku kahalangan ku tonggong gunung. Ki Mantaraja terus leumpang lalaunan bari tetep udud keur muput reungit. Ya kalimat tu tadi diwangsulan deui para mitra. Mangga urang lajengkeun. Sanggeus tapi kanu rada caang reg eureun, ngajanteng dina catang nu ngajepat sagede beuteung muning. Tidinya mah curug Cikidang teh sidik pisan caina nu bodas semu herang beuki jelas. Komo kahibaran kubeng rasna langit ti beulah kulon. Katempona pating gurilap harerang jeung deui ayeuna mah sorana kadenge deui meuni ngaguru handaruan. Kebuelna meuki sidik ngulek kaluhur jiga nu disemprotkeun. Nah, ada teu aya nu aneh di curug teh. Unggal ka dieu ge kitu keneh. Nah, onu macak jadi keungna. Tadi karasa ku aing tapi ayeuna bet biasa deui. Kumaha ieu teh nya? Sing arek di deuketan pisan. Ceuk Ki Mantaraja bari terus leumpang lalaunan. Ngahaja mapai cadas ngarah babari da teu barala ku kakayon ari dina cadas mah.
Sanggeus tepi ka sisi leuwih Kimantaraja eureun deui tuluy ngajanteng bari nangkeup harigu. Panon mencrong kana cai dina leuwih nu buburialan matak ginggiapeun. Sigana teh eta leuwih jero pisan lantaran caina semu hejo jeung muter. Nu aneh anger we kitu jeung kitu. Tapi aing panasaran hayang nyaho nu leuwih yakin. Naon atuh nu aya di dieu teh? Na aya siluman atawa kumaha? Sabab sok mineng kabejakeun aya jalma nu diheureuyan cenah kudu ngageugeuh di dieu. Aing hayang nempo kana jirimna. Kimantaraja maju 2 lengkah. Gek diuk dina batu sisi cai panon melong kana lambak leutik anu pating siriwik ka sisi. Di tengah leuwih ngaburia cai anu ngabudah siga keur ngagolak ampul-ampulan. Reup Kimantaraja peureum batina manteng ka alam gaib. Hayang nempo kana kaayaan di alam siluman, lila pisan kituna teh aya kana 2 jamna. Mun kapanggih ku jalma sejen bakal disangka sare bari diu. Padahal mah lain sare tapi keur nyawang ka alam nu teu bisa karampa ku leungeun. Jeung teu bisa katempo ku panon lahir. Kira-kira wanci pecat sawen. Kimantaraja kakara cengkat tapi hatena ngarasa hanjaka lantaran teu manggih naon-naon. Teu meunang katerangan nu bisa nuduhkeun kana ayana alam siluman di daerah eta. Teu kahon, tah teh telah jauh jeung kuat bentengna. Aing teu bisa asup ka alam manehna. Kudu kumaha ieu? Kumaha akana sangkan bisa lunta ka alam siluman, lamun nya di dieu aya siluman. Ceuk Kimantaraja bari ngusap beungeut. Tuluy nangtung bangun lungse. Geus kitu ngajanteng bari neuteup kana cai nu pating buria di tengah leuwih. Kaayaan di nu jauh teu kanyahoan jeung teu kadenge nu karasa ku Kimantaraja iwati ngaguruhna sora cai jeung seahna budah leuwih. Nu teu aya kendatna. Sora nu sejena kasilep, sora manuk teu kadenge, angin anu nebak dangdaunan teu kadenge. Asal aya di alam nu jauh di alam lahir. Eta teh akibat Kimantaraja nu husu pisan neuteup leuwih hayang yakin kana kaayaan nu sabenerna. Tapi para mitra nepi ka tengah poe tetep teu aya naon-naon. Malah teu manggih cakung-cakung acan di dinya teh jiga nu teu aya sato. Teu aya kahirupan padahal mah geus kasohor di dinya teh loba orai sanca jeung loba seungseuredan. Tapi nu kapanggih ku Kimantaraja iwati cai jeung cai bae. Wah, gagal ya aing teu manggih naon-naon. Aing kudu balik heula. Ari sabab moal aya guna, moal aya mangfaatna najad cicing bae di dieu. Jeung deui geus siga waktuna salat lohor ieu. Keun lah susuganan isukan aya ilham. Ceuk Kimantaraja bari ngaleos balik. Teu ngareret deui kana leuwih nu tetep taya robahna. Teu kacaturkeun di jalan Kimantaraja tis tepi ka imahna. Malah geus reureuh tina kacape sanggeus barang dahar jeung bebersih tuluy salat. Sarengse salat ngajentul sorangan di tepas hareup jiga nu ngalamun loba kabingung. Padahal keur mikiran curug Cikidang nu dianggap sangat ku urang lembur Cibonteng, sedengkeun bukti anu yakin can kanyahoan. Nepi ka wanci tunggang gunung, Kimantaraja harita teh teu nyaba deui. Malah mah cicing bae jiga nu haroream lumampah gawena ngahulang mikiran pilampaheun. Nu sakira bisa nguntungkeun tapi tetep teu meunang akal hade. Akhirna wanci magrib teh numpi di kamarna teu kaluar deui nepi ka isu. Poe kadua tisaprak di puntangan tulung ku aki santri. Kimantaraja nepungan ka aki santri ngahaja datang ka imahna rek ngayakeun babadamian ngarah puguh. Lantaran geus sapoe sapeuting can aya laratan naon-naon, teu bisa nangtukeun kalayan yakin kabeneran aki santri teh aya di imah. Teu init-initan ka mana-mana atuh jongjon we ngobrol teh. Kumaha ieu teh na geus aya ilham nu hade atawa acan? Sabab geus sapeuting teh teu tepung jeung aki. Sarta geus pada-pada ngarep-ngarep we. Hasilna teh cek aki santri geus teu sabar hayang geura-geura nyaho kana hasilna para mitra. Pabagean Kimantaraja teh kumaha cenah naha bisa-bisa bisa enga-enga nyageurkeun kanu gering atanapi moal.
Kumaha para mitra jawaban Ki Mantaraja? Tak can hasil Ki. Malah makalah kabingung kuring oge sabab teu meunang laratan nu cukup ite. Estu matak bingung jeung buntu kalakuan. Bangna kuring nepungan Aki ge lantaran aya kabingung ite nu kudu dibadamikeun jeung Aki sacara salse jeung dumanina. Ulah aya nu ngaganggu. Taina kieu Ki, kumaha mun urang duaan nalung ti kaayaan Curug Cikidang, sabab kukuring geus teu hasil. Kamari teh setengah poe ditungguan sarta sapeupeting ditarekahan, tapi teu aya tanda naon-naon. Malah mah asa teu aya hubungan jeung Curug Cikidang nu gering teh geuning, ceuk Ki Mantaraja jiga nu ponok harepan. Puguh Aki santri ngahuleng komo, da can sanggup pikeun Aki santri mah can wani nalungtik para mitra. Kalayan daria, wah, teu sanggup Aki mah sieun kene, lantaran ngarumasakeun yen ilmu Aki mah hanyap kene. Tapi lamun babarengan mah nya teu naon-naon susuganan bisa diakalan. Nganya Aki hayang nyaho heula kana pangalaman nu kamari, kumaha di dieu teh? Kieu kamari teh Ki. Memang rada aya nu aneh, hartina mah beda jeung kabiasaan wajar. Kuring ari nempo cai nyurug kana leuwih di Curug Cikidang sorana ngadak-ngadak jempe jeung cai leuwih bi ngagolak. Tuluy ku kuring ditungguan nepi ka tengah poe labeng taya naon-naon. Teh nu kapanggih iwati cai jeung cai we. Atuh tadi sapeuting jeput ditarekahan, keukeuh teu aya naon-naon, teu manggih tanda-tanda nu pasti. Tah kulantaran kitu kuring teh kapaksa datang ka Aki hayang badami nu leuwih asa. Kumaha saterusna ieu da geuning lebeng? Jawab Ki Mantaraja bari pepeta. Panon melong ka Aki santri. Lah, berat atuh. Aki mah hayang yakin pisan we kana kaayaan di ditu. Da biasana mah lamun bangsa siluman atawa jurig cai, tara hese kapanggihna teh. Ku Aki gen ilmu na hanap, sok kapanggih, tapi ieu mah rada linghas. Cacakan kudu geus luhur ilmu na teu kapanggih, atuh komo ku Aki meureun. Moal aya gunana pisan. Cek Aki santri bangun seunggah hoream yang hareupan nu sarupa kitu. Jadi kudu kumaha atuh Ki, sanggup aban teu ye ngabantu ka kuring. Sugan we ari kuduaan maya hasilna. Wayahna Aki batu sanggup, mangga ayeuna manyangakeun we ka salira nu langkung luhur ilmuna. Da yakin bakal hasil geurah asal kedah sabar we. Ulah babari elehan. Pangjang dina ge 2 peuting kamari teh lain, ayeuna mah kakara ge sapeuting. Jalankeun teh heula atuh, ceuk Aki santri bari neuteuk. Paroman bangun bingung lantaran jalma nu jadi andalanana geus nemongkeun sifat nu taat geus bobole. Memang bener kitu Ki. Bener pisan, kuring teh menta tempo 2 peuting, tapi supaya pamaksudan kuring leuwih hade. Aya alusna lamun ku Aki dibantu kitu. Sumuhun kuda kumaha atuh Aki teh naon nu tiasa dijalankeun ku Aki? Nyagunakeun we ilmu nu geus aya di salira Aki. Bantuan kuring pikeun mukakeun jalan ka alam siluman. Kuring hayang nincak ka ditu bari sakalian hayang ngabuktikeun. Nah nya di Curug Cikidang teh aya siluman anu ngageugeuhna. Lamun geus yakin kitu mah pasti kuring bisa mikiran nu leuwih taliti pikeun nulungan mangkurip, tah kitu maksud teh Ki. Kumaha carana atuh jeung di mana tempatna? Aki santri panasaran, nya di bumi Aki we gunakeun sabisa-bisa. Sugan we ilhamna datang ka kuring engke urang badamikeun deui nu leuwih asak. Nyaho atuh ari kitu mah. Aki daek ngabantuan sangkan tere hasil. Lantaran kalunya kanu geuling, bisi teu katulungan manten babakuna mah. Jawab Aki santri, akhirna mah nyanggupan kana pamenta Ki Mantaraja. Lantaran hayang nulungan ka mangkurip anu keur gering ripuh. Sabada kitu hayang ngabuktikeun anggapan urang lemur Cibonteng. Nah nya Curug Cikidang teh aya nu ngageugeuhna atawa henteu.
Susugananku cara kitu bisa kaguar. Tah kitu atuh kilah. Maksud kuring teh syukur ari sanggup mah. Datang tu hasil nama bakal karasa ku sarerea sarta bakal bisa muka hiji Rusia. Nah kumaha kaayaan Curug Cikidang teh nu sanyana. Temal Kimantareja bungaheun lantaran ku aki santri disanggupan. Geus kitu mah tuluy duanana badami deui nu leuwih asak ngajelaskeun tata cara nu leuwih apik. Sabada rengse babadamian Kimantareja mulang ka imahna, ari aki santri tuluy bebersih mandi lantaran peuting narek mujasmedi narekahan panyakit mangkurip susuganan aya ilham nu hade. Para mitra kaum dangu kocapkeun peutingna kaayaan beuki sepi jempli. Mata keung katamah-tamah langit menung. Meni poek jigarek hujan gede taya bentang nu temong ari Kimantareja harita ngajemprak sila di kamar anu sepi. Kapamajikan geus bebeja sangkan ulah diganggu nepi ka poe isu. Harita kira-kira pukul 11 peuting. Tatangga Kimantareja mah geus sarare tibra atuh beuki jempewe kaayaan teh. Mata keung jeung geuman tapi Kimantareja masih keneh ngajemprak sila. Bari peureum muserkeun perhatian. Ngagulungkeun rasa jeung pikiran bakat ku panteng-panteng batina hayang mukakeun jalan nyaeta ka tempat anu geuman teh nu katelah situ Cikidang. Para mitra, kira-kira jam 12 leuwih saeutik. Sanes jam 12. Di hareup sadaya nu kaketrok, puguh Kimantareja bingung para mitra. Lantaran kadenge pisan ku manehna ari rek disampeurkeun bisi gogoda. Ari henteu bisi aya semah nu penting, sedengkeun kulawargana geus salare tibra. Nu kaketrok kawas nu teu ngadengeun. Lantaran taya nu muka para mitra, lila-lila ngong aya nu uluk salam. Punten, cenah tuluy kaketrok bari beuki tari. Beuki kagoda we Kimantareja teh pipikiran buyar perhatian jadi midua, da beuki kaganggu kunu kaketrok di luar. Sora nu uluk salam asa dedengieun pating jelengeng kana ceulina, tungtungna berai beunta. Tapi can wakan nemalan kanu di luar ngabandungan heula nu satuluyna. Punten, cenah ceuk semah beuki bedas. Beuki panasaran pikeun Kimantareja, akhirna mah jung cengkat. Bari ngupat dina hatena. Nasaha wayak ieu tamu ka aing. Boa-boa nu dititah ku kulawarga mangkurip bisi nu geuring parna cing urang tempo. Kapaksa kudu disampeurkeun sabab hate jadi panasaran. Kolotrak muka panto kamar tuluy kaluar sarta muru panto hareup. Nu tetep nutup keneh para mitra da can aya nu ngalaan. Breh kaayaan di luar meni ngebrak caang kawas ti beurang we katempona. Ngan semu iuh kawas caang bulan. Kimantareja kaget data 5 poek pisan. Sedengkeun ayeuna bet jadi caang tapi teu loba pikiran berai mukakeun panto tuluy bijil rek nepungan semah. Barang berai teh di luar aya nu nangtung duaan dedeganana mah jiga wawu tapi diinget-inget ngaranna keukeuh teu kapanggih. Bade ka saha jang? Kimantareja nanya bari melong. Bade ka bapa? Nah leres bapa teh Kimantareja? Ceuk semah malik nanya sigana sieun kasalahan meureun. Muhun ieu na aya naon kitu jang? Ari ujang ti mana atuh? Kimantareja nanya deui. Panon mencerong ka semah nu duaan hayang sidik kana rupana ngarah inget kana ngaranna. Tapi tetep teu kapikir ngan bae matak heran da ka eta jalma teh asa wawu. Abdi ti Lebak Gede dijurungkeun ku dunungan kanggo nyangakeun ieu sun. Nanging punten rada telat ieu teh margi abdi teh hilap alamatna. Jawab semah bari mikeun hiji bungkusan. Atuh rada reuwaseun Kimantareja teh sabab ngadenge ngaran lemur Lebak Gede Lebak kita itu nu pernahna jauh pisan ti lemur Cibonteng teh. Jeung deui di lemur eta teh aya nu wawu. Taya nu wawu, tapi manehna bet dumadakan meunang bungkusan nu ditujukeun peuting eta. Tapi para mitra najan bari jeung heran oge. Teu burung ditampanan ari bungkusan mah sabab ngahargaan kanu mawana.
jeung kanu ngirimna tapi can waka dibuka da can teteg hate kalah pok nyarita deui. Sok atuh ka jero heula jang da meureun capek jauh da mangkaning perjalanan jauh ieu teh. Atur nuhun Pak, abdi teh moal tiasa salami ayeuna bade wangsul, ceuk Semah bari banggut sarta mundur salengka. Beuki kaget we Ki Mantareja sabab Semahna teu daek di aku. Narurusuhan teuing jang diuk heula we sakedeung atuh. Nu mau ya nu ngantosan di parapatan, malima bapa oge kedah angkat ayeuna upami keur sama urang sareng kebae sakantenan. Ki Mantareja ngahuleng, panon mencerong ka Semah nu duaan pikiranna muter bakat ku bingung. Neangan putusan nu tangtu, akhirna mah terus ka jero heula ngadeuketan cempor. Berai bungkusan dibuka, barang breh eusina teh surat. Tuluy dibaca dina hate, unina ponok pisan kieu. Ki Mantareja ayeuna pisan dihaturanan lingih karo rompok, urang curak-curak bari hiburan diantos pisan. Omat ulah henteu. Ngan sakituna eusina teh para mitra, tapi yakin mangrupa onangan. Ngan teu dijelaskeun naha hiburan teh hiburan naon. Hajat naon atawa saha nu ngirimna, ieu mah teu pararuguh estu disakitu-kituna. Ki Mantareja para mitra ngahuleng, manehna uleng mikiran surat onangan nu teu puguh. Tapi akhirna mah terus cengkat gewat nyampeurkeun deui ka Semah di hareup, sugan aya keneh. Tapi tetela geus eueuh nu aya teh. Kari urutna beuki bingung we Ki Mantareja lantaran rek nanyakeun kanu ngirimna, lapur teu bisa sabab Semah teh geus balik manten. Sok teu pararuguh manusia teh. Saha atuh nu ngirimna jeung di mana alamatna? Gawe naon pangnangonang ka aing teh? Ceuk Ki Mantareja bari colohok surat masih keneh dicekelan. Ari panon melong kaluar kawas aya nu disidikeun. Barang keur ngahulang kitu, hawar-hawar kadenge aya sora gamelan meni atra tetela. Lalaunan tapi asa deukeut kana ceuli puguh we Ki Mantareja meni ngajengho. Terus turun ka golodog geus digolodog terus turun deui ka buruan. Ceulina rancung-rancung we ngadedengekeun sora gamelan. Beuki lila kadenge beuki jelas, malah aya sora datang dalang anu ngahaleuang matak nikmat. Aya nu nangap wayang golek meureun. Tapi di mananya? Hanya akal we teh waktuna kaburu beak lah.